La ilaha illallah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya hitung-hitunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mangan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab tuh fahikna. Iruk dengan sakikituna be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran tamangan sakadar Islam. Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul. Ditingali ku urang beuh tarangna mah hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping, bagus wah wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema, tapi lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat, eta lamun loba jelema, mun loba jelema teu duha. Nah ilah zahir mah kos kitu bae. Nah lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuhna naonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad naik wari kana iman. Iman di dieu urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah kolbu, pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, kolbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah kira. Lamun hirup gan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak, alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke sore mah rencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Ulah sok inget ka dongeng. Aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir. Diurus kunya. Nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korba baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana. Masya Allah, cak nu boga kebon imal lain lalagani, ieu mah turun ti kayangan kayana. Akhirna tuh karena ge lalaki sugih kan bisa bae, salakina digerokeun sini. Maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah
pamajikanna teu meunang milu ti ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah mamangkaningkan naik onta pamajikanna di deketan kunyana neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula masyaallah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit kunyana tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap we gegeran we lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dinya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka kene wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya kene hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh iyalah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeuleu bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jaknya ternyata horenganan jelema nu dianggap susah jelema nu dianggap hina jelema nu dianggap teu berdaya horeng ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata horeng tertutup mata hate Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cak ieu kumaha bukakeun mata hate justru ieu teh daek muka-muka coba cak cenah ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeuleu bakal kadeuleu ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeuleu pae ngaranna tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu babeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae ku kabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asri caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid Tuan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat ge uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuan Syekh coba siap henteu diprotes. Malaikat
begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia, "Yai malaikat, sia rek protes-protes ka Gusti Allah. Bejakeun ka Gusti Allah. Lamun aing dianggap jati kutubul aulia, nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing. Ya, nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan, tulis di bukuna. Nyana jorek aing bagus. Nyana jorek murid aing dianggap wali bagus. Geus nu jarore kalimpunan kudu bagus. Idit sia malaikat ka ditu. Masyaallah. Cek malaikat teh bisa digagugugat. Walara tah. Tah mantek ente geus kudu saralat asal hadir jadi murid. Geus. Ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya memang geus tilok ieu. Nah ilah keistimewaan kutubul aulia. Malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa. Aya jelema boga anak awewe hiji-hijina. Begitu hiji-hijina ke laut maot. Laporan indungna ka Tuhan Syekh. Tuhan Syekh, ayeuna kula boga anak hiji-hijina maot. Atuh geus maot mah geus lain kitu. Hayang hirup deui bae cenah. Atuh da raonan cek Tuhan Syekh teh. Atuh geus maot teh. Henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina. Langsung ngadoa. Bihaki jadid dan lain-lain sebagainya. Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe kan boga anak hiji-hijina. Gas, cek Tuhan Syekh teh ka indungna. Balik ka dieu saya ge di imah. Guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak. Oh. Lompat pasti cina ieu. Nah, barang datang ka imah di deuleun di kamar eueuh. Balik deui kana ka Tuhan Syekh. Tuhan, pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh. Eueuh man. Eueuh, ngadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb. Bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dulubi kamahril maut. Ya Allah, tetapi lamun ku Gusti dihampura, anggap kula hampura. Pang hadirkeun deui ya Rabb. Langsung balik aya ge imah. Bunga teh awewe datang ka imah. Eueuh deui bae. Aduh, sakira ieu bacan orang kieu Tuhan Syekh. Kok ieu mah jadi magol kieu. Asana ngada duit gubernur kajen hukum lagi. Teu beres ya. Langsung berangkat nih ke Tuhan Syekh. Encan aya, encan 3 kali. Begitu 3 kali ngototnya na, gas, balik. Lamun kuari, wah, awas. Ancam kukula Gusti Allah. Baik. Eta keur carita ngomong papadanu bodoh. Ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh. Akhirnya langsung datang ka imah ayah. Langsung sujud Tuhan Syekh. Sangat sujud, cerik, teu ngomong. Cek Gusti Allah, hei Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya. Gusti ngisin kula. Ngisin mainnya kutub angel dijabahna. Tah, lamun doa mamin mah bener. Masa Habib Rozak geus sama sabulan ge teu diijabah masalah, no problem. Kula mapan kutub jekeun. Masa angel sih? Cak Gusti Allah ya hampura. Gusti Allah minta hampura. Urang tau nyaritakeun Tuhan Sepuara. Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun, jang nutupan kasedihan anjeun, jang nutupan kehancuran hati anjeun. Geus ayeuna mah hampura ye dibejakeun. Pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan ku laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun. Doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun. Doa nu kadua kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doa nu katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha kholik, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa. Behey.
parah ieu cak Gusti Allah. Geus. Nu geus mah geus bae. Nu geus mah geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun neuleuh hulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi. Lain eta. Teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub, tafakur, mujahadah. Abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon abdi mah nu di pikiran teh lain diri abdi mah nu di pikiran teh lain sasaha tapi umat sabada abdi teu aya lamun Gusti Roh husul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot kangjeng selalu ingat ka umat sanggeusna maot kaula selalu ingat ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalametkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib doana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Abdul Qadir Al-Jailani Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bi yang ono nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus masyaallah karim lamun Tuan Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana bae nu geus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuieun jelema anu didepak ngan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli toriko pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener roh supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera tetapi kiai mah mikiran teh lain kitu kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter beta mobil naon anu muter beta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu saungan teh nu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia sarua teh nyaho
Jauh mah bodoh mah nyana. Geus buku mobil kap, bupet jang duniana kurang naon. Tapi kula mikiran salamat kumaha si bupati di akhiratna. Ji, ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya. Lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim, Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana. Tetapi di akhirat salamat apa moal sih? Ketika jelema dagang geus buguh dagang anu ambruk bata mah moal terus ieu dagangna. Begitu jualan lu ulan rugi, jualan rugi, tereh geus santo mah. Ieu nu untung bae, dagang untung. Ah, ieu jelema salamet moal. Ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad. Di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ke Baghdad gaya di merekna Makbarah Bahlul. Kurang liwat gadinya aya orang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan teh. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya mah. Nah, iya nu kos kieu ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan, diuk di kursi raja. Wah, tumpang kaki kieu, ngarokok. Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari. Kapolres aya kan. Nah, cak dandim, tembak. Cak polisi, jangan tembak dulu, tangkap. Langsung polisi datang, kadinya tewak, nyana tangkap, turunkan. Tinggang ku dandim. Bahlul, Allah. Juga Allah. Bukan mau Allah-Allahan sih. Cak dandim. Sikat itu Allah. Allah. Beak banget nak, beak Bahlul banget nak. Irung geus kadal irung rata jeung pipi. Ya, geus kieu bae Bahlul. Tuan Raja gerokeun cak dandim geus nyiksa urang ye Kiai Bloon ye. Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceuri ka Tuan Raja. Kenapa kamu nangis? Enggak apa-apa, enggak usah nangis. Ceuri terus bae nyana ceuri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener teu sopan cek Tuan Raja. Aju ieu kan bisa dirobah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib. Oh dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing maka jeung nyerikan aing sia nu kudu cengcerikan teu abdi mah teu kudu dicengcerikan diri abdi mah dusu abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit bae geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaana di Allah. Cak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Kayak Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH mau ada kabangun Banten kok. Nang ditakula eta. Mantak doakeun. Lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang. Kula mah sabarana pamenta jeung para kiai nu sejen, hiji Banten, 2 tadi teh Syekh Mansur, 3 Syekh Asdawi. Asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan teh lamun kadu 2018 yeuh kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu.
bareng jeung kula bener teu. Nah lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim, insyaallah lah urang ningali gerakanana kuari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gadi ngan can anggeus cenah. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh, kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeu rata. Tuhan mah sabaraha tahu ke di akhirat tak wae teh cenah teh. Kula loba omong sia bahlul. Mulai ti harita tobat cek raja bahlul. Dicoba tuh kumaha ieu. Dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh kok ngeuneunahan. Pan didoakeun lagi ku para kiai. Kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta. Kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa. Sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah, pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi. Pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi. Kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi. Ku berkahna doa kiai istimewa. Lengah nyana horenganan dibalik doa nak nyana diijabah nyana nu mundur. Pamarentah mangeunahkeun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana. Eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa. Kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah. Kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH. Kuari pondok pesantren santri eueuh nu ngaji eueuh. Hayo sia. Emang kula teu nyaho kitu di Serang di Pandeglang. Dah bupatihna jadi bupati, kiaina jadi sampah. Ingat. Kudu kumaha tuh? Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere. Ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta. Tah ieu kiai goblok. Nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan. Ulah kudu menta. Kumaha cenah kiai lamun dibere? Sia mah sok anu kitu. Emang sia mah hanya lalung tik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasilnya aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeuheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim. Kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau kemana mau ke Cilowok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutan tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus tipek ya ieu kuari kosong kene nu hiji kosong kene tadu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir kuari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju naon gara-garana teuasa isin dikerpetingkeun ti kamari dahar ge sawab begitu maksudnya aku izin ya Allah ya Rabb teu ngeunah cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi iyalah Habib Lutfi impianna pohara kemudian ayalah alamat-alamat ka kula insyaallah teh kudu dicaritakeun ieu carita Tuan Syekh Abdul Qadir pohara berikut Bahlul
Terus berikut kiai-kiai ahli thariqah, lain sakadar bahlul, lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa, umat, pemerintah kumaha sangkan salam. Gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah, hanya ngadoakeun supaya saralam. Atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai, ka pondok pesantren, ka pemerintah. Nu dipake ka hayang, ndek naon dipake ka hayang segala aya atuh bari henteu usaha, tetapi hanya berdoa ke Allah Indonesia supaya selamat, bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat, masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat, pemerintahanna selamat dunia akhirat, hiji-hijina supaya terbuka mata hati. Eueuh di jalan terbuka mata hati adalah tobat. Eueuh di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh. Ieu mah leuwih jero, tadi mimiti Islam fikih, kedua iman thariqah, nomor katilu adalah ruh. Ieu mah jurusan sirrul asrar anu kabelah ditunang ke aya babacaan-babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun, bisa naik bisa turun, bisa ngapung. Iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Jadi katilu ngarana ihsan, ilmuna ngarana ilmu tahakkuk, jurusanna jurusan hakikat. Jurusanna hakikat. Nah, urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh. Di awak urang teh aya sodru, aya kolbu, aya fuad, aya ruh, sirrul asrar. Lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah. Nah, hirup geus teu kudu dahar, asal maca subhanallah seubeuh. Asal maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gagah. Mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah. Ruh. Kulantaran urang mun nyaritakeun ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti urang asup ka alam malakut. Alamna alam ieu keneh. Ngan urang geus teu katutupan ku zahir, ku jasad, kalbu urangna geus terbuka ka Allah, nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut. Urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat, kapanggih jeung lelembutan-lelembutan. Kitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna, amin. Nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngarana sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir. Nu mandak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Zunubi kamaujil bahri dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dia balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih. Pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap kurang lamun neuleunya na sieun ya malampir lah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal. Kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi, bendera merah putih titip. Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda iyalah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya, iya Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja.
Urang kuari aya alamat kos itu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang. Urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak. Ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Ngamu mulai zahir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah thariqah ngaranna. Ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim, urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teuing. Ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomahna ke lamun di istikharohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupatinya dan teh ya Zaki ya mangitakeun jual ku Zaki duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkan sakiyah pun tertina samudaya kalepatan sareng kirangan